nu barang dahang mah eta cilok pas masa kecil kurang bahagia teh ya. Baheula ngadang dog pastinya. Dog di belang guling nah ya dia di eta. Dog teh di bulet-bulet teh di napang gorengan teh di lebar-lebar teh nya. Campuran sagu teh. Campuran sagu nama. Kayak orang mah kerletik kerja pakai orang sudah sekolah. Kayak orang mah karajin soalnya. Biara bebek, biara endog aja endog mah teu di eta sakadaek. Tadi jomblang urang teh kan lega kalinya. Suka. Oh. Miara bebek. Bebek mandila, bebek jeung ayam. Bebek mah rada gede endogna nya. Gede tuh, di Parigi kan ngenangan gede sejak tahun 30-an. Orang kan sekolah tahun 30 dulu, tapi kan kita bisa 8. Kita setuju dulu kan udah hiber. Hibar ka mana? Hiber pasti ya pas menepit gitu kan. Tak pakai lama kan gitu. Menepit. Hibar. Hiber dari makan. Cari makan. Yang udah kayu nah. Ya nu barang hakan ya. Iya. Lolodok ting barang hakan ting lelebok atawa naon benernya teh. Gagaras. Kira cilok 2000 perak jajan Aduh, berapa detik. Baheula mah soalnya teu kabeuli manehna. Aya, can aya. Can aya. Bari nage teu kabeuli pan Can manehna. aya cilok. Barang daang teh. Itu can aya. Baheula mah asa sangu we nu aya. Aya bae mah sangu paling eta dia. Teh templek gelang. Gelang can aya tadi. Aya Gula cocol gula. Wah, enak. Bahan tamunya. goreng oncom ge dibungkusna ku gelang. Gelang teh eta nas jenis naon eta teh? Gelang teh kieu cerita teh misalnya Ya sampo. sagu, nyeun sagu. Terus Barang nyeun sagu eta cairna dipiceun set dina peta. Dia ya datang di sini Pak. Terus? Itu di luhurna tadi kitu kan tadi bersihan. Gelang. gelang. Orang di giling baheula. Ulah panggilingan atau kumaha ieu teh ya? Hah? Di kampung Keramat kata baheula. Onggok disebutnya onggok. Ayo onggok mah hampasna. Hampas gitu-gitu tadi etakeun. Di kuah-kuah terus di tapo-tapokeun dina awi. Enggak kirai baheula mah. Kirai.